teruskeun ya. Jadi tadi ti awal nate pembentukanana urang ya, pembentukanana urang bade gubra ka alam dunya ternyata tos ditangtoskeun. Ditangtoskeun satacan ditiupkeun roh teh ku malaikat kana jasad urang dina alam rahim dina jero kandungan indung urang. Tos ditangtoskeun 4 perkara. Hiji bikat birizkihi ditangtukeun rizkina. Wa ajalihi oge ditangtukeun umurna. Teras wa amalihi nya kitu deui ditangtukeun amal pagaweanana. Wa sakyun aw sa'idun nya kitu deui anu 4 teh ditangtukeun bagja jeung cilakana. Ya. Jadi rizkina tos ditangtoskeun, umurna tos ditangtoskeun, amal pagaweana tos ditangtoskeun, bagja jeung cilakana oge tos ditangtoskeun sing horeng kitu nya. Nya, janten untos di setting ieu teh urang teh. Tos diatur ku Allah teh. Satacanan gubrak ka alam dunya teh. Upama urang dumasar kana hadis neme tepikeun manusia man teu kudu loba kariweuh ka bingungnya. Teu kudu loba kariweuh, tinggal ngalaksanakeun sagala katangtuan anu tos ditetepkeun ku anjeunna bae. Matakan saur Kiai Musonib ari nafsaka bitadbir. Geurareureukkeun diri anjeun kana milu ngatur urusan dunia anu tos diatur ku Allah. Ieu teh sanes urusan dunia hungkul ternyata. Pami menurut hadis ieu mah. Lamun dina urusan rizki berarti aya tos ditetepkeun sapertos kitu mah. Montong teuing hareudang urangnya. Montong teuing hareudang urang teu ngenal tuang. Kitu micigrig teu ngeunah cicing. Ulah urang berarti luh lah henteu pararuguh. Nganahan-nahan nya. Duh cenah. Urang mah berarti urang mah tinggal prak ngalaksanakeun kasab ikhtiar bae, ngajalankeun kewajiban anu dikudukeun ku pangeran. Nya. Eta urang mah. Anapun ari katangtuan soal sugih atanapi pakirna, beunghar atanapi malaratna, eta pan tadi oge tos ditangtoskeun. Nya, tos ditangtoskeun. Lain pikiranan urang berarti eta mah. Lain pikiranan urang. Anapun ari katangtuan sapertos kitu mah pantos ditangtoskeun tadi teh ku Allah. Ti samemeh dilahirkeun ka alam dunya oge ku Allah geus dipastikeun. Sedengkana sagala rupa kapasian ti Gusti saurang oge moal aya anu bisa ngarobahna. Moal anu bisa ngarobah. Berarti ai urang mah berarti tinggal naonna? Urang mah tinggal ngajalankeun kasab. Atanapi usahana, boh tanina gitu, boh kulina, boh dadaganganana, tekadkeun we sejang ngajalankeun kewajiban nyumponan parentah Gusti Allah itu gitu. Lain didasaran ku kaya raya, lain didadasaran ku hayang beunghar, eta teh kasab teh, atuh ngajalankeun we, lain ngulik sugih mandang kaya berarti. Lantaran eta geus tadi teh geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Eta tah bab urusan dunia. Itu supados urang teh yakin ya. Yakin. Jadi hiji parentahan Allah anu nuju dilaksanakeun ku urang supados teu ngaganggu ieu teh. Supados teu kaganggu dina nalika salat. Jadi nalika salat sing goreng mikiran perkara rezeki anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah eta ternyata pangrobeda setan eta. Ternyata eta teh godaan setan. Godaan. Dalam meningali kana hadis bieu katerangan bieu asa piraku teh urang teu percaya. Nya, asa piraku teh urang kurang yakin. Depan berat aya hitam di atas putih eta mah jelas. Aya hitam di atas putih. Sing kade tanya urang. Jadi tos ditangtoskeun sadayana eta anu kahiji urusan rezeki.
Lamun kaayaan iman urang oge salawasna nganteng misalkan dina sagala maksud nu hade wungkul eta teh terus we disandarkeun kana naon karena Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tinang tu boro-boro manggih hasil parang untung misalkan rugi oge manggih rugi oge urang teh biasa nama lamun geus nganteng kaimanan urang percaya eta keyakinan urang dina rugi gitu mah tak jadi luh lah. Naon sababna? Sabab tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Pinanggih jeung karugian oge moal hanjakal kuno teu pira. Moal handeul ku eueuh. Moal beli pedah misalkan rugi wah ieu usaha teh eureun kitu usaha. Tah. Moal pedah kitu. Da puguh anu dimaksud pangutama-utama mah lain kadinya. Ya, nu dimaksud pangutamana pan tadi teh karena Allah. Kasab karena Allah, milari maisah karena Allah, kuli karena Allah, tani karena Allah, dadagangan karena Gusti Allah. Sejang ngajalankeun parentahna dititah kasab ikhtiar, lain dititah berat beunghar. Ya. Nya kitu deui mun parang misalkan untung moal euleuh-euleuh ieu aing ieu untung ieu, nya. Moal angkat jempol cek paribasa nepak dada aing ieu rajin soalna mantakan untung wae cek aing misalkan asaku getol lamun getol milari kasabna begetol usahana tu geuning hasilna mencekil tamual kitu tapi bakal timbul eta teh rasa syukur ketika untung teh bunga geuningan kahayang kuring teh akur jeung katangtuan Allah teh syukur namina da puguh nyaho tadi teh untung rugi tos ditangtoskeun ku Gusti Allah tapi pas pada saat ieu kuring dipaparinan untung berarti sapagodo sareng kahayang urang painten kitu nya Allah maparinan perkara untung ka urang berarti eta teh sapagodos atanapi sajalan jeung kahayang urang berarti kahoyong Allah akur jeung kahayang urang. Ta eta teh kudu syukuran urusan rezeki. Ta eta teh tos kapastian ti Gusti sadayananya. Anu temahna tang tuh bakal hirup istiqomah engke teh. Istiqomah anger mentayang ka Allah. Jadi ukuranna naon rugikeun bae dan nu dimaksud teh karena Allah. Nya. Moal aya amal anu gaplah, moal aya amal anu mubajir. Duh menyang kitu kuring moal mau berangkat ya tadi. Nah, kitunya moal aya anu mubajir berangkat teh. Pan cenah kang cacape-capen nyaho arek pirugieun moal berangkat. Berarti urang ngalana teh untung harita teh. Jadi lamun urang prak di bumi berangkat kasab niatna lain kana untung jeung rugina. Niatna sejak ngajalankeun parentah ti Allah pan karena Allah teh ya. Ya, di mana nemu untung syukur, di mana nemu rugi atuh sobar. Naon sababna tadi teh atos ditangtoskeun. Rizkina ku Allah teh tos ditangtoskeun ti samemeh borojol teh urang ka alam dunya. Jadi nanti luh lah ketika manggih jeung rugi. Anu temahna tang tu bakal hirup urang teh istiqomah ka dituna. Ya, anger menteyeng rugikeun bae dan nu dimaksud teh karena Allah teh ngajalankeun parentah Allah gitu. Henteu ngukut naon, henteu ngukut belikan urang. Jadi cek paribasana henteu matak hanjakal hate. Tadi kasab teh asa hanjakal ieu. Naon sababna hasilna ieu henteu sakahayang urang. Atau berarti lamun asa kahayang urang berarti Allah teh teu irodah. Matakan arih nafsaka geureureureuhkeun diri anjeun tina milu ngatur anu tos diatur ku Gusti Allah. Nah, berarti ikhtiar teh memang wajib hukumna. Urang mangajalankeun ikhtiar lain tujuan kana untung jeung rugi. Da untung jeung rugi tadi teh tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Jadi ukuranana ti berangkat kasabna oge urang jadikeun ibadah eta teh. Da eta teh dinaon diparentah ku Gusti Allah. Jadi moal pindah pilem pangan pedah rugi.
Mua pindah pilempangan pedah urang teu meunang artos. Kieu mah digana eureun ek dagang teh rugi wae. Tah mua pedah kitu, mua pindah pilempangan lamun magih kauntungan henteu deuk akuan dan kabeh ge da tadi teh kersa pangeran tos dikersakeun. Untung sote kabeneran kodar akur jeung kahayang urang kitu. Nya. Kitu tah lamun urusan dina urusan rezeki. Nya kitu deui geus ditangtukeun ku Gusti Allah tadi teh ti samemeh lahir teh naonna umurna nya rezeki tos ditangtukeun umur oge tos ditangtukeun nya kitu da eta oge sok sanajan urang hayuh misalkan olahraga tiap hari eta napang anganon tetapi ngadaharan obat naon vitamin misalkan obat kuat daya tahan tubuh atau tetep da memang tos ditangtoskeun umur mah kitu tos tangtoskeun misalnya ngadar jamu awet muda gitu misalkan ta upamana eta ta eta teh mah teu ngarobah eta teh kana katangtuan anu tadi teh tos ditangtoskeun umur urang teh henteu samalah macina meureun ku ngadoa pisan setiap hari teh urang Allahumma tawil umurana nya panjangkeun umur abdi Gusti tah kan kitu atuh perkara anu tos ditangtoskeun mah da memang kitu we tos ditangtoskeun maca doa tawil umur oge ngan lain hatina sanes nyarek doanya eta nya aya doa mah pan naon henteu aya salahna doa mah lajengkeun ari doa mah jadikeun eta teh parahu ibadah urang dina waktu ngadoa matakan aduha mukul ibadah doa teh otakna ibadah jadi dina nalika ngadoa jadikeun eta teh seja ibadah we dina keur ngadoa lain seja arek naon seja arek ngatur Allah nya seja arek maksa ka Allah sanes seja kadinya da doa teh ud'uni astajib lakum dipiwarang ngadoa ku urang teh ku Allah ngan dina dipiwarang eta aya sesuatu hal pikeun diri urang supaya salamet dina keur ngadoa kitu nya tapi ulah ditekadkeun eta teh ngarobah takdir nya nu datang ti Allah ka urang tah eta teh ulah ditekadkeun umur urang teh da teu tiasa dirobah nya teu tiasa dirobah anu misalkan asalna 10 tahun 100 tahun misalkan 10-an tahun eta teh urang teh teu tiasa dirobah nya teu tiasa dirobah kana katangtuan Allah atuh mudah-mudahan bae umur ngan sakitu teh misalkan sekian puluh tahun teh eta mudah-mudahan umur urang teh aya manfaatna kitu we ukuranna kitu aya manfaatna da sanajan urang umur ratusan tahun aringan ukur maksiat bae atanapi basilat mah nya maksiat saumur-umur naudzubillah min dalik eta teh kurang manfaat disebutna atuh leuwih tinu umur anu welasan tahun meureunan umur puluhan tahun teh jadi ukurannya gitu jadi umur teh tos ditangtoskeun ti awal dugikeun ka akhir jadi memang urang mah tos rine sabeuna namanya tos rine tinggal ngabandungan we kumaha kersana Allah tinggal ngabandungan tinggal ngajalankeun parentah Allah eta teh urusan umur pan kulantaran teu nyaho umur geus ditangtukeun pan seueur jalmi anu nalasan umur sorangan sok pada mah teu ditelasan oge da memang atuh tos waktuna mah da eta tutup umurna kitu sing kadenya tos ditangtoskeun yen umur teh geus ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi teu kudu riweuh-riweuh di akalan sagala engke oge geus nepi kana ajalna mah pasti eta teh aya katangtosanana jadi tadi teh rezeki nya umur bagja cilakana untung rugina gitu terus pagaweana oge nya kitu nya pada melanana atuh bagja jeung cilakana oge kitu sami eta tos ditangtukeun ku Gusti Allah ti memeh lahir urang teh ti memeh lahir cendekna mah sagala anu ku Allah tos ditangtoskeun ta eta teh sok dibahasakeun titis tulis ti ajalina cekolot baheula mah
tos titis tulis bagian diri urang ya geus ditetepkeun. Jadi urang mah berarti teu kudu mikiran situ. Teu kudu mikiran. Ulah sok loba tudingan anggur si urang menamprak we kitu nya tumamprak. Tumarima kana sagala geus ditangtukeun ku Gusti Allah ka urang. Teu aya hak si abdi protes ka Gustina. Teu aya hak urang teh ngarasula kana perkara anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Matakan reureuhkeun diri anjeun tina lamunan, reureuhkeun diri anjeun tina pikiran anu teu pararuguh, reureuhkeun diri anjeun eta teh anu tos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lantaran katangtuan pikeun batur ti anjeun gitu moal matak jadi katangtuan pikeun diri anjeun. Artina lamun aya rizki yeuh ka urang isukan sok sanajan dihalang-halang oge ku batur tetep eta teh bakal nepi ka urang. Tapi sabalikna sok sanajan urang tug hulu pot nyawa kitu nya. Tug hulu cu salat. Tapi ku Allah cenah teu dicetak atanampi tos dipastikeun rezeki jang urang atuh moal kengeng kitu. Matakan arih nafsaka bitadbiri nya reureuhkeun diri anjeun. Ya, tos kan kadinya mah berarti tos ulah milu ngatur urangna, ulah milu ngatur da tos diatur ku Gusti Allah. Mendingan naon urang? Mendingan patlub mahwa talibuhu minka. Kantos kapungurnya sapertos kitu nya. Patlub mahwa talibuhu minka. Dina kitab Syekh Abdul Muhyi Pamijahan tos dijelaskeun nya. Eta mah. Jadi lamun anjeun hayang gampang urusan ku Allah teh bakalan dihasilkeun jeung bakal ditepikeun kana cita-cita anu maksimal. Jadi sing horeng aya cita-cita anu maksimal atanapi harapan anu bakal tinemu atanapi hasil. Pan cenah tadi teh Kang cenah ditangtukeun kumaha eta teh? Tamatakan kan aya proses-prosesna. Sing horeng aya proses-prosesna. Matakan bahasa la yarudul qada ila bidu'a teh doa nu mana anu bisa nu bisa ngarobah qada Allah. Ai qada kamari tos dijelaskeun qada mubrom, qada mualak. Aina berarti doa nu mana anu bisa ngarobah takdir Allah. Pan berarti doa nu mana kitu. Ai doana kedah berarti kedah jamu. Kedah jamu kumaha kumpul elingan hate di Allah. Jadi ketika tos urang tos teu aya diri urang bisa ngadua atanapi daek ngadua, ta eta mah tos Allah sadayana. Di mana-mana teu aya urangna atuh tos jamu. Tos Allah hungkul tina setiap perkara anu ngersakeunana, nah berarti eta mah kumaha Allah we. Disebutna qada mubrom. Tos aya dina wilayahna Allah. Ta sawadina kitab Syekh Abdul Pamujahan mah lamun anjeun hayang digampangkeun urusan ku Allah jeung Allah bakal ngahasilkeun anu dicita-citakeun ku anjeun secara maksimal. Mun cek cita-cita urang teh kuring teh hayang usaha teh tahun hareup teh misalkan kabeuli kios misalkan. Tahun hareup teh kabeuli imah atuh leuwih-leuwih ti kabeuli kios eta teh mun cita-cita maksimal teh. Leuwih-leuwih ti kabeuli imah. Tah eta anu dihasilkeun cita-cita secara maksimal. Sagala kahayang oge bahasana kabeuli. Tah eta anu maksimal disebatna. Cenah kuring ge target dina sabulan ngaji teh misalkan. Target sabulan ngajinya. Asu bisa-bisa muhadoroh weh misalkan. Tah eta teh lain muhadoroh hungkul lamun dina bab gaji. Anu beunangna tapi leuwih ti muhadoroh tepikeun ka mukasyafah tiasa. Tepikeun ka musyahadah oge tiasa. Tah sawadina kitab Syekh Abdul Muhyi Pamujahan lamun anjeun hayang hasil maksud anu gampang aya 3 syaratna.
Nu kahiji nyaeta patlub ma huwa talibuhu minka. Naon eta? Teangan nuku Allah disuprih ti anjeun. Hartina taat ka Allah dina perkara anu dititah jeung anu dicaram. Aing teh hirup teh titah naonnya ku Allah teh ieu teh. Tah, kadang imut kadinya. Jeung kudu kumaha ceuk Allah. Tah eta hiji tah patlub ma huwa talibuhu minka, teangan ku Allah nu disuprih ti anjeun. Nu kadua wala taltapit bisirrika ila masiwahu. Hate tong ngareret kalian Allah. Tujuan dina amal teh ka Allah we wungkul. Dina migawe pagawean ibadah ka Allah we hungkul. Ya, tujuan eueuh deui iwati neangan ridona Allah kitu teh. Bade kasab tujuanna rek neangan ridho Allah. Bade ibadah naon bae tujuanna hoyong kengeng ridho Allah. Nu katilu nyaeta husnudzon ka Allah. Atanapi selalu berbaik sangka ka Gusti Allah. Jadi berarti asal boga husnudzon terus taat ka Allah jeung lempangkeun tujuan ka Allah hungkul, tah eta teh ngan tilu syaratna. Sukses anu maksimal eta teh. Bakal hasil naon anu dituju ku urang kalawan hasil anu maksimal. Teras tamahan deui make doa anu mutabar ti Kangjeng Rasul. Satos ngajalankeun anu tilu tambihan ku doana ti Kangjeng Rasul. Mana doa anu mutabarna? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Eta doana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna mi idza syi'ta sahla. Saur sahabat Kangjeng Nabi kuring saatos ngadoa ti Kangjeng Rasul eta eueuh urusan anu sulit dina sajero hirup kuring. Di mana aya perkara anu hese eta teh saur sahabat wiridkeun eta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Pun guru nyebatkeun kitu oge lamun aya perkara hese gitu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anu hese perkara baca eta doa asal make tapi ta'alukeun jeung anu tilu syarat tadi nya. Patlub mahwat talibuhu minka sareng taat ka Allah tujuanna ka Allah hungkul. Jadi tadi patlub mahwat talibuhu minka, dua wala taltapit bisirrika ila masiwahu. Tilu we husnudzon berbaik sangka ka Allah. Tatalukeun jeung eta nu tilu syarat anu tadi. Jadi nu tilu syarat tadi ta'alukeun sareng doa anu tadi berarti taat kana undang-undang Allah lamun kitu nya. Taat kana undang-undang Allah, lempang dina sagala ibadah atanapi amal ka Allah, terus dibarengan husnudzon ka Allah. Zikirna nu tadi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Takhalukna anu tilu tadi. Ya. Nutul tadi insyaallah urusan gampang sadayana gampang teu aya anu sulit cateselpun guru gitu. Jadi Allahumma la sahla teh nun Gusti henteu aya kagampangan kecuali Gusti ngajadikeun gampang gitu. Sareng salira ngajadi teu aya ngajadikeun kasedihan atanapi kasulitan saumpami salira Gusti ngarsakeun pasti janten gampang.
eta barengan tawakal ka Allah lamun hate tatagenan ka Allah terus zikirna nu tadi barengan ku taholuk anu tilu tadinya maka bakal hasil nu jauh jadi deket nu susah jadi gampang gitunya. Jadi memang tos ditetepkeunnya wayah tamu jeung bingung itu si sahos li ajli zalika karena arah-arah itu ahwal. Jadi ulah ngatur diri. Kuring isuk rek misalkan arek ka dagang ya arek ka Bogor misalkan. Rek dagang anu isuk teh. Rek ka sawah. Rek ngaberak misalkan. Terus engke teh kudu dagangna anu di pikiran diatur di sepertos gitu. Arek gitu isukan arek ka Merdeka arek meser minyak misalkan bisa minyak naon minyak misik engke teh anu rada gedean sakedik berangkatna tabudal pan diatur tah direncanakeun hari pek teh datang ka ditu tutup kiosna teh tah berarti eta teh tetulus urang teh meulina teh kitu tetulus ya jauh-jauh ini teh dia ke Merdeka misalkan tah eta teh tos ditangtoskeun tutupna teh eta kios eta toko eta teh tos ditangtoskeun ku Gusti Allah tutup gitu tutup misalkan kunaon sih ieu toko teh teu buka puguh aing butuh anu tah teu tiasa kitu kita matakan teh di mana-mana aya hiji perkara atanapi katangtosan ti Gusti Allah henteu sapagodos sareng kahayang urang tak urang teh ulah luh lah gitu karena memang tos ditangtoskeun singkadenya depan cina urang butuh misalkan urang butuh minyak gitu wah ti Merdeka teh dilabaskeun nya labaskeun ka mana ka Ciawi misalkan labaskeun ka Ciawi ini ka Ciawi meuli misalkan minyak ka Ciawi jauh-jauh diteang ka ditu ka Ciawi ari pek teh can nepi oge ka Ciawi kaburu naon kaburu macet misalkan atawa breg hujan gede tah eta teh luhlah deui eta teh aduh buru mah dilabaskeun tah eta teh jadi bingung hirup kitu teh riweuh akibat ngatur diri tapi ieu mah benten sareng perencanaannya perencanaan ari perencanaan mah henteu ningali hasil kanu akhirna gitu perencanaan benten sareng ngatur engke teh arek kieu tangke hasilna arek kieu tah eta teh ngatur disebutna ai perencanaan mah eta mah sanes ngatur perencanaan mah eta mah non menyempurnakan ikhtiar urang menyempurnakan kasab urang melalui hukum adat. Anapun hasil jeung henteu matakan hate teh disandarkeun ka Allah. Hate teh kedah tawakal ka Gusti Allah hasilna kumaha Allah gitu. Tapi perencanaan mah mangga, tapi ulah ngabahasakeun ulah ngatur. Jadi lamun ngatur teh ngaturkeun diri sorangan urang teh. Jadi intimad urang teh kana diri urang sehingga urang teh jadi sombong, urang teh bisa, urang teh kuat gitu. Ripuh nu aya. Ya, matak di mana jalma anu ngatur dirina teu milu pangaturan Gusti Allah wa kalaluhullahu ku Allah diwakilkeun kana dirina. Ya ta, diwakilkeun. Artina teu naon henteu ngaraksa. Cek Allah tekop sedeh kumaneh atuh. Ngatur mah, ngatur diri sorangan mah. Teu kakaula mah tatageunanana misalkan cek Allah teh kitu. Matak lamun boga tujuan leumpangkeun tujuan. Tawakal tu ala Allah. Kuncina eta hiji taholukna anu nu tadi nu tilu. Jikeuna Allah malah sahla, lempangkeun tujuan urang. Insyaallah gampang urusan. Wa hadza ari perkara eta ta'abun azimun. Anu kacapean, anu pohara. Tak kitunya.
kaayaan kitu teh nafsu milu ngatur kana diri urang jadi capek pohara puguh Allah tos ngatur kana diri urang ya urang kalah kamilu ngatur pasti capek eta teh anu pohara capekna karugian anu nyata jadi capek anu pohara eta teh istajalahu anu ngaburu-burukeun itu si murid linapsihi pikeun dirina itu si murid tadi rek indit ka Bogor da isuk rek menang pibatieun misalkan padahal dagangna can puguh laku ya can puguh laku jadi tegenah sare urang teh suka narek dagangan wah misalkan geus pikir batina sakitu ai keur eta teh keur sate guling gasahan biasana lamun sare guling gasahan biasana mun arek mudik rek mudik euy sukan mun teh dek sare eta teh kalemur gitu pada sok pada mah itu terus diatur ku Gusti Allah teh ya jadi tepuguh kitu nya naon sababna ongkos jang misalkan ongkos jang isuk can meunang ieu ripuh tah ripuh bingung jadi mun ngertek gue isuk rek dagang misalnya ka Bogor ya tapi can aya ongkosna misalkan atuh Gusti mun pimaslahateun kanggo diri abdi kitu we jadi ngadoa teh mun pimaslahateun ni abdi bade ka Bogor enjing sing hasil ongkosna gitu sing hasil ongkosna lamun kinten-kinten teu maslahat mah sawios teu dugi ka Bogor oge atanapi teu janten oge ka Bogorna kitu jadina teh da eta oge cek hitungan akal abdi mun dagang sakitu untungna sakitu misalkan mun geus direncanakeun teh ya padahal saur Gusti mah pan puguh ieu mah cek waham abdi ieu mah waham abdi cek saur perhitungan abdi atut mangga nyangakeun aya tos kitu mah kersaning Gusti ari cek Gusti pancan puguh kos sapertos kitu urang teh misalkan tos nyusun modal sekian piuntungan sekian kitu nya rencana sakitu arek dagang misalkan di Bogor disuka naik berangkat tapi na urang ulah ngalangkungan iradah Allah engke pibatieun sakitu engke pihasileun sakitu ulah ngarancang kitu ai ari menyempurnakan ikhtiar nama mangga program-program nama perencanaan tapi hasilna ulah wakadi tangtoskeun bisi ujub gitu sing kadenya beda mun jeung urang katumpangan hawa nafsu pan jadi ambek-ambekan kesel jadina lamun teu terjadi misalkan dagang atanapi dagangna terugi ambek-ambekan jadi kesel kayak pibatieun ge terjadi misalkan dawuh modalna sok padama eta teh waham buka untung sakian tapi modalna can aya jadi jam dulu dari ripuh sorangan gitu terus puguh Allah tas ngatur ya orang milu ngatur seperti kos dionang ka tahlilan hadiah puji dionang orang teh pan meureunnan ku tuan rumah titah tuan rumah teh orang teh tawasulan ukuran hadiah puji berarti kan orang tos ditangtukeun berarti orang hancengan orang besek urang geus disiapkeun pas datang ka imahna orang lain hadiah puji ongkoh kalah ka asup ka dapur milu ngatur milu ngatur piring jeung besek cek tuan rumah teh atuh sia mah pendatang ka dieu teh dionang teh hadiah puji atuh ulah milu ngatur ieu ngatur besek da tos dihancenganan tos dipersiapkeun taliri barat gitu jadi perkara anu tos diatur ku Gusti Allah ta urang teh milu ngatur matakan ari nafsaka reureuhkeun ulah etanya ulah milu ngatur ku Allah urang teh dititah naon niru Allah anu ngatur diri urang berarti tarimakeun sing bisa berarti kadituna sobar sing bisa kadituna syukur jadi urang mah dipersiapkeun nama sobar jeung syukur we jadi nanti kitu ya dina narima nu goreng berarti sobar mun dina narima anu alus berarti syukur. Jadi moal bisa ngarobah sanajan urang hayang sanajan urang milu ngatur oge moal. Ya moal.
Ya, jadi kacapek-capek nu kabuktian nama gitu. Wala manawa atana aksaruma ari lobana perkara. Aksaruma ari lobana perkara yukodiruhu anu mastikeun itu si murid kana itu ma eta layakong tetumiba itu ma. Jadi dipastikan ku urang teh hiji perkara misalkan eta urang isukan miga perkara bakal untung. Misalkan dipastikan padahal sikap seperti itu teh moal terjadi. Atau kadituna jadi naon jadi buntung orang lamun terjadi geus ditangtukeun untung mah dirancang ku urang diatur ku urang horeng tingkah kitu teh hate urang teu balik ka Gusti Allah ya poho kanu ngagaduhan takdir nyata Gusti Allah jadi teh jadi tapwid kedah nama ka Allah eta anu ngarinehkeun urang teh dina amal-amalan. Tapi lamun anu rencana-rencana atanapi rancangan-rancangan teu naon. Tapi teu milu mastikeun gitu. Teu milu mastikeun isukan rek migawe hiji perkara, isukan rek berangkat ka anu, tapi dina nyatana mah kumaha dikersakeun ku Allah bae. Ya. Rek hasil, teu hasil, rek nepi, teu nepi, teu nanaon. Gitu. Ieu mah susuganan we akur sareng kersa Allah. Pasrah we ka Allah tak kitu eta mah teu matak jadi nanaon rencana-rencana nama ngan ulah milu mastikeun anu dilarang mah ulah mastikeun kuring isukan kudu indit ka anu sabab isukan teh misalkan penting ye pokona mah kudu hadir kuring ye tah eta ulah mastikeun sarua eta mah jeung mastikeun jeung netepkeun takdir ku diri sorangan tah eta sok riweuh kana hate urang dina nalika urang teu kajadian nepikeun ka keur salat oge inget we Allahu Akbar misalkan seperti itu jangan isukan duit can aya jam berangkat jangan ongkos ka mana ye kuring ye tah eta teh milu ngatur kulantaran bingung ku perkara nu bakal datang waktu nu waktu anu kerkarandapan teu matak jadi nikmat. Mikiran jang isukan we aya anu ayeuna ieu anu keur dirandapan ku urang asal nanaonan kitu teh. Jadi sing saja mah anu bingung ku nu enggeus jeung ku anu perkara nu bakal datang eta sing inget eta kabingung eta ngaleungitkeun barokah ngaleungitkeun kanikmatan waktu anu keur karandapan. Bingung kan unggeus, bingung kan acan. Atuh ayeuna teh jadi poho nikmatna. Kecewa kanu perkara anu tos kasorang, hitung-hitung eta mah nyupiran ningali kaca spion. Nya. Kitu nya. Dina nyupiran teh pan terus we ningali spion. Atuh lamun keur nyetir teh mah kumaha nya? Kieu hayu hantem. Aduh. Berarti bisa-bisa naon, bisa-bisa cilaka jadi numbruk batu. Pemikiran anu kaharep seperti orang kos nyupiran jauh teuing nempokna. Aduh. Mana aya logak di hareup. Atuh cilaka-cilaka kayaknya. Ya. Gitu teh. Diplong we ku urang teh. Ari ambahan anu deukeut teh katempo. Tah eta nu bahaya. Tah eta teh cilaka teh seperti kitu cilaka. Jadi memang urang mah nikmatin anu aya ayeuna gitu. Anu eukeur ku urang karandapan nikmatin, sehatna nikmatin kitu nya.
naon bungahna nikmatin terus cageuna nikmatin ulah mikiran isukan kumanya isukan atau hadeu anu geus kasorang sing kade jadi tulul amal halakal mutasawwikun ruksak jalma anu tulul amal ya. Panjang angan-angan coba menisukan kieu ruksak eta sing kade payajibu maka rugi donuhu sangkana itu si murid wapi tabirihi jeung eta tetep nyirot kena itu musonib bi arih kana lapad arih isyaratun ari ieu eta isyarah ila annal matluba karana sanyanyana anu disuprih eta tarokahu ninggalkeun si murid kana itu matlub teh lil muridi ka itu si murid. Jadi memang lamun misalkan sangkana panyangka anu ti heula teh taeta anu bahaya teh mastikeun gitu. Anak itu mah isukan teh jigana pasti anu taeta anu bahaya. Jadi perencanaan memangga disebutna tapi memang ulah milu ngatur kana anu tos diatur. Jadi memang kembalina urang teh tadi rezeki geus ditangtukeun kitu nya ku Allah. Terus naon pagawean urang tos ditangtukeun, umur urang tos ditangtukeun, bagja jeung cilakana oge urang tos ditangtukeun. Jadi ketika nampak misalkan eta takdir atuh urang geus teu aneh deui nya geus teu naon disebutna tos teu kaget deui karena memang sadayana tos diatur ku Gusti Allah. Atuh misalkan teu terjadi kahayang urang henteu matak jadikeun urang ngarasulah kitu. Teu matak ngajadikeun urang keheul karena memang henteu terjadi. Karena naon? Karena urang teh tos percaya, tos yakin da memang tos ditangtukeun ku Gusti Allah. Ukuranana pagaweanna urang oge geus ditangtukeun. Ari kitu mah cenah ditangtukeun mah atuh geunahnya urang teh cicing we atuh. Tah anu diwajibkeun ku Allah ti urang mah nyaeta berusahana. Anu diwajibkeun mah nya berusahana. Rezeki berusaha tapi urang ulah netepkeun, ulah mastikeun. Urusan umur urang ge berusaha tapi ulah netepkeun. Artina ulah menetapkeun teh ulah mastikeun kulantaran kuring olahraga wae gitu. Oh jigana mah ieu panjang umur ya. Gitu tah ulah mastikeun kitu. Tapi tetep ari memelihara mah eta memang diparentah ku Gusti Allah. Rezeki sok sanajan tos ditangtukeun atuh kasab diparentah ku Gusti Allah ikhtiar sok sanajan tos ditangtoskeun isukan menang sabaran menang sabaraha gitu. Tah eta mah urang mah wajib kasabna, wajib ikhtiarna. Berarti niatkeun we karena Allah dina kasab ge. Terus ngajaga kesehatan atuh karena Allah eta teh. Lain nganisbatkeun saja naon? Saja panjang-panjang umur, ulah ka ditu. Jadi ulah mastikeun heula nya. Tah mung sakitu heula kanu kapihatur supados aya hanca kapayun oge mudah-mudahan ya urang dina bab ngareureuhkeun diri urang tina pangaturan anu tos diatur ku Gusti Allah. Berarti singkadenya urang ulah milu ngatur anu tos diatur ku Gusti Allah sehingga urang mataekeun we keyakinan urang ka Gusti Allah sadayana perkara tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Berarti urang wajib tafwidna, urang wajib narimana naon-naon katangtosan anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Mung sakitu nu kapihatur mudah-mudahan ieu urang ku wasilahna ngaos dipanjangkeun umur urang
dugi deui kana jadwal pangaosan kapayun sareng mudah-mudahan urang sing disehatkeun dohir sinareng batinna urang dipaparinan keluasan rezeki pikeun bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala dina kasa masing-masing di sing paparinan kalancaran sing dipaparinan kaberkahan ti Allah ka urang sadayana mudah-mudahan urang oge keluarga urang sing dinaksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala terus katurunan urang sing disoleh-solehakeun ku Allah Subhanahu wa taala urang dikersakeun ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep mina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma shalli